do bedo taya. Aduh, ieu barang tepi kieu ieu. Bang aya kardus jeung tangkang endog. Kumarek ngekspor ieu ngekspor. Tasbonan geus ngabatata ieu budak ieu can datang keneh wae. Ini arampun aing mah. Coba ieu kardus teh jeung tangkang endog di bang aya 10 kilo. Kumarek ngirim ke luar negeri. Pas kieu carana mah bangkrut aing. Aduh, ampun aing mah ah. Alarusin aing. Aduh, aing bebeunangan teh yang saeutik we, saeutik. Ah, manya carana nya supaya katempo loba teh gitu bebeunangan saeutik ge. Ah? Aing kudu daek aing ngaluarkeun jimat aing ieu mah. Keluar sanya Jin, aing minta bantuan nih kasih ya Jin nya. Awas ya, ku aing ngamun teu dibantuan ge ku aing. Papatkeun pribadi mah ku aing. Aing bong hari yo. Bismillahirrahmanirrahim. Dikaracak ninggang batu, laun-laun jadi lebok. Tai cak-cak nempel di huntu. Lila-lila ku aing dilebok. Oh, Roek. 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 Wah, buset jangan masuk kanan, Bos. Gak ada bacok ngarerewas. Banget ah. Ayo, aing buka tugas yeuh, sakursi ayo. Aing bebeunangan saeutik wae yeuh. Buset. Kecil atuh. Pongce, aing urang jual yeuh. Ya, supaya katempo batur teh ieu teh loba nya. Padahal mah saeutik geusina batu mulu. Ya, siapa yang gitu? Icing we pokoknya nyaho. Sama nyaho paraban ku aing lah. Enggak aing dosa mah, Bos. Ih, dosa mah bebarengan. Oh. Ayo guys, ayo. Aduh, Bos, yo. Naon? Ah, timbang. Timbang di wae. Teu boga duit, teu boga duit. Oh, yaudah mau timbang heula nya. Oh, Daguan. oh, sok ayo. Oh, di usianya. Oh, lagi main kamu supaya headphone. Oh. Enggak sih timbang. Enggak, saya berapa, Bos? Aya 40 kilo. 10 kilo meureun. Nyebir aku timbangan ngabohong. Gitu, eta berat banget, Bos. Nya Teh. kumaha timbangan sakitu? Aya beusian. Mah. Aya iluk 40 kilo, Bos. Ilok timbangan ngabohong atuh. Sakur meuli udud ieu, eta boga udud jajan lapar yo. Mah. Ya atuh ya, aya 10.000 ya. Nah, gitu nah. Kayaknya 10.000 aing mah tuh udah. 40 atau 40.000. Tuh nya teh potong kasbonan sia. Teh heula tuh padahal mah Bos. Ah, kasbonan mah. Nya tuh aing tekor. Aing mah. Padahal mah busian itu. Coba gedeng barang ku aing ngilik heula nya. Duguan sia di dinya ulah makan. Aing banget aing mah. Kuning. Coba sia ye. Ngajual naon ye? Coba ku aing ngilik heula. Buset. Sia ngajual bubuk batak aing. Eta ieu duplek Bos tah, duplek. Buset. Nya teh bubuk batak. Nya ieu mah. Nya ieu kasupeun meureun mah. Goblok banget sia. Aing. Hah? Kadang ulah ambek wae. Ah. Kadang. Si eta romana boga HP. Aya Bos, HP mah aya tah. Kadiekeun. Sudah segeraun yuk. Sia boga hutang ku aing disita ah. Buset. Ya. Jangan izin. Nakalan Bos, nakalan. Ya eta HP mah ulah disita tuh. Disita utang saya 1,5 juta ini kurang kene. Kudu wae dibayar gitu. Heeh. Aing mah dibang meunang 10.000 tapi HP disita. Ieu kan 10.000 ge. Buset. Aing balik mau naon atuh. Askeun wae ka aing. Aing mah. Jing, tanggung jawab ieu yo. Teu bisa Bos, ini hese sarua. Wah, kurang ajar nih. Mau urang-urang harup deui. Ayo. Kita siduk kudu ditaburkeun eta. Mun kitu carana mah. Ayo. Saya teu bisa mah ayo lah. Ayo. Goblok dia. Awas ya.
Tuh balik deh bayar utang. Baraju ya, baraju. Ma, baju ma. Baju neng. Ma, dagang baju ya. Ini baju negara gendut neng. Jin, Jin, Taran kita Jin, kemana sih Jin? Teh budak banget. Jin, utang neng. kan baik utang. Ahon. Kedeng lah, Bos. Saya nu manggil, celi aing katorekan. Masalah si Neng teh. Oh, geus man karunya. Nu gelis teh. Oh, ya. Oh, kita dulu Bos ya. Oh, ayo. Iya ma, dagang baju. Kayak daster tuh. Beli. Nah, beli. Dok mas hari gigi. Ayo makan naon ma. Makan medaun, pilihan baju lah. Terboga duit neng. Murah, iya murah iya bisa. Panjer 10.000 mah Neng. Yo, mama Di hutangnya kumanya Nggak dihutang cuma icen panglaris. Panjer itu di panglarisan teh panglarisan teh 10.000 mah teh boga mah. Ya jadinya dihutang ya mak. Panjer saya, panjer. Yo, uang tulana. Oh, geus kajen panjer. Ini duaan. Oh kajen teh. Ini saya sana iraha. Tidak hawe. Ini teh kumaha sih? Keur harese wae duit neng. Ngobrol iya dihutang uang kumaha sih ya? Ah, ini teh ah. Ini saya sana iraha mak. Oke sesama lah isukan deh tuh. Dede neng mah saminggu lah. Oh, seminggu. Enak sampai minggu lah, sampai minggu deh kita tak ka dieu neng. Harese duit kan enak teh. Eueunya. Klik. Satunya mak, malila mak. Oke ke batu sudah naraya. Nek ide heula. Eh, Masih, masa dihutangan wae? Wih itu nyaho sarua. Kan main tagih supaya laris dagangan aku naon dihutangan di wae. Masuk gue kamari sasajuna. Berarti bang sekilo, sakintu. Akan main terasaan. Masih orang samperkeun adu kuna. Ayo tuh. Manjur, masih ayo. Aing mah gila banget yo jin lah. Buat kemana meureun? Ampun aing nangguan di dieu. Ngomong mau lila wae. Beres ya. Oh yo. Mana kasih. Boro-boro masih dagangan dihutang di wae sih. Ge. Aya malah acak kadut yo. Mana duit kamari ge, mana aja menang minjem duit rentenir cani ganti. Gitu urang ge mau kuat nginjem ka Bang Emok. Cenah Iya, ieu dia rezeki. ukunana. Kumaha mun urang duduk teh tah? Nya, ya gabi-gabi ke atuh eta. Orang pengen tadi duit nah ayo, Oh. eta duit menang minjem. Gitu. Hasilna tetep we dagangan mah dihutang kene wae. Oh. Hayu urang kadukun ayo. Yo, Jin. Kumaha mun urang gabi yo? Dukun teh yo. Ayo. Oh. Ayo geus ah. Ayeuna mah urang beberang ka ditu, urang gabi-gabi ke eta dukun lah. Bisian kabur manten pasti Kayak yang gitu. ngabohongan sejen ya. Oh, Nah, bisa. ayo. Pindah eta. Pindah kumaha cenah urang yo. Wampun. Gua dukung murah kebeling. Wampun, dukung Gusti Sepiting. Seperti mana kemarin saya mah kenyawan serangan. Brak-brik bergetar duit darah ratang. Ayeuna geus beak wae ahna wae kudu neangan deui. Sebenarnya mah teh sieun. Sieun mah kunaon? Puset dukun palsu sebenarnya mah. Kebodohan. Percaya weh batur mah geuningannya datang di sor duit. Oh, duit josor lain oleh dibuk pulang. Bidang ah. Aduh, pejauh kedeng di store motor deui. Abang kudu ditarik leasing mah motor, bang tinggal 2 bulan deui. Ampun ah. Kalian. Enan, Bah. Buset ieu. Keuangan geus beak ieu. Motor kedeng deui 2 bulan deui dicabut ku dealer kumaha ieu? Gadekeun bah. Gadekeun. Heeh. Buat kita budak kecil gadekeun motor. Pake nyandung deui duitna. Pakai nyandung. Heeh. Buset berarti nyandung anu hiji teh mendung wae. Deng kumaha ieu? Mudah-mudahan anu kemarin tidak datang deui nya. Kan kemarin kan nyawa serangan barbir eta duit. Pake itu, bah. Aduh. Abah sebenarnya eta abah teh pura-pura lah al. Tipu abah teh. Pokona mah ngadukonan abah gitu bisa naon. Sakitu. Katakan geus beda ya, bah. Sing datang teh kumaha? Omong sih ngarti dah. Kayak mun datang itu kumaha?
Sana maksudnya. Nu berakan semari ka dieu. Samari. Heeh. Iya, leka sama Sapari lain. Sama-sama Sapari. Ayo si Radin masih tadi Mbak. Ayo bos ini aya kolektor datang ka dieu, lain ka sama Sapari. Gitu, Bang. Kan dicabut deui motorna. Tah, eta kitu kan jak nyambung tadi teh. Belum. Kemana sih me? Geus gadekeun wae, Bah. Gadekeun ayeuna gadekeun. Motor digadekeun. Heeh. Ulah, buset hiji-hiji da banda. Ampun ah. Pan imah gede ieu tuh, Bah. Naon? Imah gede, gedong. Imah gede gedong. Heeh. Kanyahoan itu hiji nang di kebon. Aing ngap budak. Kumaha urang dah deungeun mending ngalah tutup dieu di Empang. Ayo. Ayo, Gus. Kumaha urang neangan tutut harajang keong. Ayo, Bah. Gaskeun. Set. Jangan dengan sangu al. Terus batur da we da tuh dengan sangu na aya. Lauk na aya, kejo na aya, serba raya. Gambar sambal teuing mah. Mental tetangga. Yo emang pas ieu atuh urang mah. Nah, tututna, Bah. Ayo, Bah. Dan ganggus aing ngomong asli nyamber wae. Kudu dan ganggus ngomong. Oh, tuh Cuman itu tutannya apa? Set. Teangan wae ku aing ka Ayo tadi. dia si Abah di tangan aya. Ieu. Ayo naon nih maksudna? Kumaha? Minta pertanggungjawaban si Abah. Emang lu kunaon nih minta bertanggung jawab ka? Cengur teh ah. Minta pertanggung jawaban emang udah kumaha? Abah. Abah tuh kumaha? Lain. Eta maksudna. Daganganna diutang di wae. Dihutang wae. Heeh, jina teu ampuh. Kurang abuh jim teh kurang abuh. Bisa gedinya. Ya, aing era-era eta tempona. Kunaon? Ningacung kos kieu pajul aing burut teh. Emang nak? Set. Lain. Emang kunaon sih eta? Buset Abah teh ya. Tah. Heueuh, campuh. Kumaha nama erek minta duit anu kamari. Tah. Ayo kemari. Oh, Ya, kamari pakai store motor, Neng. Bea aku abah duitna. Kumaha tuh? asa percuma teh aing ngalulungkutan kos kieu. Hasil mah henteu. Bisa gitu ya. Ampun aing ah. Nya minta pertanggungjawaban we. Ieu ku aing dijual mah abang da moal aku ieu dijual ge. Mau aku kenapa sih itu? Enggak, teh kitu. Bangkos itu udah gitu jual. Bayar harganya aku cuma. Kalewat teuing ngomongna. Naon? Oh, si Ali. Non, ngomong. Eta asuh duit geus beak ngeut tong kudu digantian, Bah. Hah? Perjanjian. Oh, si Ali ngomong lu geus beak mah yang digantian ngaco. Biasa aja ngomong ngaconya. Auranya ada Aing percuma ah. Aing Aduh, kalau dipijen gak dijin teh. Jin mahal-mahal. Aing dipijen. Kumacena sih si mati ya. Tunis tuning ah. Udah tiris itu juga kubak naon, kubak hiu. ya, aing nama tuh tempo tuh. Nakonan? Satu. Tempo tuh. Siap. Jadi jemput tuh. Jemput tuh orang geringan. Manjur, Pak, semanjur. Tuh pelanggannya tuh karomplen. Buset. Ini dukun teh wadon. Gitu nah ngomong tempat si doping gua ada yang bantu. Jangan dibohong. Buktina, geuning dagangannya diutangan keneh. Buset bisa wah si Neng. masih ya. Teh nyawa ieu Abah mah. Aing mah. Jadi jelema mata kage. Arwana. Gara-gara mana Jin? Tidak bisa. Diberet tidak laku daganganmu tuh kurang laku. Nah jadi kos kiri jalan burgun ke batur. Apa nggak bohong? Sidangnya. Ada andungan ah. Nah, ini nama jadi bahan pelajaran kau, enggak baru wae. Lu kata gue si itu si yang bonghar. Lu pecah dukun. Lu salah masih sia mayan. Ayo coba kudu ikhtiar. Ujung usaha, itu terpenting. Ah gitu, nah, kieu mentak naga mun hayang baleunghar, hayang kapanggi usaha, kudu ikhtiar jeung berdoa. Gitu. Ulah hayang instan sekalian beunghar jeeg mah bisa. Mana-mana pangeran nu ngatur. Oke. Thank you very much on the attention.
Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe and Like, and comment. share. Desan, lutang, aduh. Bye.